Ya, ada isukan poe naon? Nya poe Kemis atuh isukan mah. Hari geus poe Kemis naon? Nya Jumaah atuh. Hari geus Jumaah naon? Nya balik prakor jeung wae di masjid. Tapi euy maneh. Pinter sakitu mah. Oh iya. Zaman ayeuna masakan paralus kieu teh. Ah. Ya. Ning. Sempak pirangan ke naon? Tak beungeut nu di pararosing. Ya. Ku zaman ayeuna ini asal papisan penipuan teh. Teuing kunaon? Emang ku zaman ayeuna penipuan teh. Parah. Urang mah teu bohong. Komo modus mahnya eta anu nyuunkeun nomor HP, PIN BB, komo nomor rekening mah pokona mah kudu hati-hati ayeuna mah. Kamari ge urang meuli pulsa. Tukang konter teh nanyakeun nomor HP sabaraha ka urang. Ah, ku urang teh dibere we nomor palsu. Dikira urang teh jelema bodoh mah. Mah nya oi. Emang kudu kitu zaman ayeuna mah. Anak urang teh katipu pan. Geus teu. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Aya tamu. Mangga kalebet. Calik. Hei, tampan. Pasti mana malam minggu serangan wae? Biasa. Terus apel. Nanti jadi Geuning sarua jeung aing. Aing sarua rek apel teu jadi. nah make teh jadi. Coba bayangkeun ku maneh, karek ge urang diuk jeung manehna. Aya jelema di luar. Aing langsung kabur we, da bisi salakina. Ari maneh kunaon make teh jadi? Pugu urang oge karek-karek asup kana jandela nempo aya lalaki dina sofa teh. Da sieun salakina urang ge kabur we. Kela. Ari maneh bieu tas apel teh sakit tuh. Tos apel ti Nini Uci. Buat jelema eta anu tadi muka jendela teh. Nah, mana sih gan udah kitu nih, Bro? Geus lah. Urang mah rek balik aya urusannya. Assalamualaikum. Tuh nya bener cek aing. Oh, enak sarua jeung awe aing. Kok